Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima alamtana wa zidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiban syida. Rabbana ftah bainana wa baina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma al-qubina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu ala wulatil amri. Wa yajibu lan wajib ala wulatil amri ing atase pira-pira kang urusan minal imami saking raja auna ibihi atawa gagantine imam opo kotlu tariki sholati mateni ing wong kang ninggalaken sholat autariki syartin atawa wong kang ninggalaken syarat sawiji min surutiha saking piro-piro syaratne sholat al-mujma'i kang den kumpulaken opo alaihi ingatase kang auruknin atawa rukun sawiji min arkaniha saking piro-piro rukun sholat kadalika kaya mangkono-mangkono mujma' alaih wadakhola lan kapanjing piha ing dalem sholat opo al-jum'atu sholat jum'ah fi mahalil ijma'i ing dalem panggonan sepakat ulama alaiha ing atase jum'ah kaslan karena kedul ae tasahulan tegese ngagampangaken ngentengaken wa tahawunan lan tegese ngentengaken bi ayya muda kalawan yenta bi ayyu ada kalawan yenta den itung opo dalika mangkono tarik sahlan hale kedul hayyinan tur ngentengaken ahinaaken ilam yatu lamun ora tobat ya si mukallaf wong ae lam yam tasil tegese ora nohoni ya si mukallaf al amro ing parentah walam yusolli lan ora salat ya si mukallaf wa yutawa ada lan den ancam ya si mukallaf bil qatli kalawan sabab den pateni intarokaha lamun ninggalaken ya si mukallaf ing salat fa in fa'alaha mangkalamun migawe ya si mukallaf ing salat ba'da dalika ing dalam sawise mangkono amri taroka mangka ninggalaken ya si qatlu wa ila lan tila mangka den pane ya si mukallaf bidorbi unukihi kalawan mukul punukne ya si mukallaf binahwi saifi kalawan umpama pedang wala yuktalu lan ora den pateni ya si mukallaf bil faitati kalawan sabab
bab salat qada, ninggalaken salat qada. Illa in tawa ada angin lamun, illa intu ida angin lamun den ancam yasi mukallaf ala tarkiha ing atase ninggalakene salat qoblu ing dalem sadurunge faitah. Wa idza qala lantat kala ngucap yasi mukallaf sholaitu wa salat ingsun qoblu ing dalem kubila mangka den tarima opo minhu saking mukallaf. Wa ingkana lan sanajan ono iya si mukallaf iku jalisan kang lungguh indana mungguh ingsun sadaya. Walam nusyahid lan ora nyaksaini ingsun sadaya dalika ing mangkono salat itu minhu saking mukallaf pala yuktalu mangka ora den pateni yesi mukallaf lihtimali karena ihtimal nanggung annahu satune kalakuan iku toroa anyar tumeka yesi iku toroa us anyar tumeka opo mudur jawaja kang ngawenangaken ya udur lahu kadue mukallaf as-sholata ing sholat bil imai kalawan sabab isyarah bihilapi ma laukola kalawan perbeda lamun ngucap ya si mukallaf sholaitu fil harami sholaitu sholat ingsun fil harami ing dalam tanah haram la yuqbalu mangka ora den tarima opo minhu saking mukallaf li annahu karena satune kalakuan iku min khawarikil adati saking piro-piro ngabedah ing kebiasaan allati kang la yu'tadu kang ora den itung biha kalawan layu tadu kang ora den itung yasi mukallaf biha kalawan lati syar'an ing dalam mungkuk syara apadahu usmaidahaken ing kawal sopo asyirqawi imam syirqawi walayu talu lan ora den pateni yasi mukallaf illa idza akhraja angin tatkala mento akan yasi mukallaf as-sholata ing salat an jami'i waktiha saking sakabeh waktu ne salat hatta an waktiha sehingga ngaliwatan waktu ne salat ad-daruri kang den weruhi wajib akal nu kaharti ku akal baru pala yuktalu mangka ora den pateni yasi mukallaf bitarki duhri kalawan sabab ninggalaken salat duhur hatta tagruba sehingga surup opo asyamsu serangenge wala bitarkil magribi lan ora den pateni kalawan sabab ninggalaken salat maghrib hatta ayat lu'a sehingga metu opo al-fajru fajar sodik wa yuktalu lan den pateni yasi mukallaf subhi ing dalam salat subuh bitulu isyamsi kalawan sabab metu ne serangenge wa fil asri lan ing dalam salat asar bi guru bisyamsi kalawan sabab surup ne serangenge wa fil isya'i lan ing dalam salat isya bitulu il fajri kalawan sabab metu ne fajar wa hukmuhu lan utawi hukumne ya tariku sholah ae tariki sholati tegese wong kang ninggalaken sholat kaslan hale kedul iku muslimun wong kang Islam
Yajibu mangka wajib opo dak nguburne si muslim pi maqabiril muslimina ing dalam piro-piro tempat kuburane piro-piro wong kang Islam li annahu karena satuhune muslim wa tariku salat iku minhum setengah saking muslimin wa yurfa'u dan angkat opo kubruhu kuburan si muslimin di kodri sibrin kalawan ukuran sajengkal wa yajibu lan wajib aidon kalawan malih opo gosluhu ngadusane ya si muslim wa takpinuhu lan mungkusne ya si muslim wa sholatu lan nyolatan alaihi ingatase muslim wala usingan andika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sallu salat sira kabeh khalfa kulli barin ing dalam saburine saban-saban wong kang bagus wa fajirin lan wong kang lacut wa sallu lan salat sira kabeh ala kulli barin ing atase saban-saban wong kang bagus wa fajirin lan wong kang lacut wajahidu lan jihad sira kabeh ma'akulli barin sumartane saban-saban wong kang bagus wa fajirin lan kang lacut Allahu sing riwayat ing hadis sapa Al Baihaqi Imam Baihaqi wa qala lan wis ngandika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam sallu salat sira kabeh nyolatan sira kabeh alaman ingatase wong kola kang ngucap ya si man la ilaha illallahu ing lapad la ilaha illallahu wa sallu lan salat sira kabeh waro aman ing dalem saburi ne wong kola kang ngucap ya si man la ilaha illallahu ing lapad la ilaha illallahu rawahu sing riwayat ing hadis sapa Daruqutni Imam Daruqutni wa Tabrani lan Imam Tabrani wa ghairihima lan liyane Daruqutni wa Tabrani wa yajibu lan wajib ala kulli muslimin ing atase saban-saban wong kang Islam opo amru ahlihi marentah pula wargane ya si kullu muslim ae jauh jatihi tegese bojo wadone ya si kulli muslim wa mahromihi lan mahramne ya si kulli muslim biha kalawan salat ay bisolati tegese kalawan salat liqaulihi ta'ala karena pangandikane Allah ta'ala wa'mur ahlaka bisolat wa'mur marentah sira ahlaka ing ahli sira kula warga sira bisolati kalawan migawe salat wakohruhum lan maksa ne ahli ala pa'liha ingatase migawe ne solat wa ta'limuhum lan murukane ahli arkanaha ing piro-piro rukun solat ay as-solati tegese solat wa syurutiha lan piro-piro syarat ne solat wa mubtilatiha lan piro-piro kang ngabatalakene salat wa mislu salati lan iku umpamane salat sairu saro'il islami utawi sakakarine piro-piro syariat Islam wala wis ngandika sapa ad-Damiri Syekh Damiri wa muqtadol kalami lan kang neterapi wa muqtado kalami raudhati lan kang neterapi ing rarasan kitab ar-raudhah anna zauja satuhune bojo lanang iku laisa ora nono lahu kadue zauj opo dorbu zaujatihi mukul bojo wedone ya si zauj ala tarki sholati ingatase ninggalaken salat lakin pi patawi Ibnil Bariji tetapi ne ing dalam fatwa ne Syekh Ibnul Bariji anahu satuhune jawad
iku yajibu wajib alaihi ingatase jawaj opo amruha marentah ya si jawajah bisolati kalawan solat fi auqatiha ing dalam piro-piro waktu ne solat wadorobaha lan mukul ya si jawaj ing jawajah alaiha ingatase ninggalaken solat wa yajibu lan wajib opo al amru marentah wal kohru lan maksa wa ta'limu lan murukan aidon kalawan malih ala kulli man ingatase saban-saban wong kodaro kang kawasa alaihi ingatase kulli man ae al madukuri tegese kang den tutur minal amri berarti kaditu amri wa yajibu ala kulli man ingatase saban-saban wong kodaro kang kawasa ya si man alaihi ingatase amri ay al madkuri tegese kang den tutur minal amri saking marentah wal kohri lan maksa wa ta'limi lan murukan min goirihim saking liyane kang den tutur kana ahli ay al madkurina tegese kang den tutur kabeh minal wali saking wali wa bulatul amri lan piro-piro kang ngurus perkara wa zauji lan bojo lanang wadi mahromin lan kang anduwene mahrom wa dzalika lan utawi mangkono kang den tutur iku kasolaha il muslimina kaya piro-piro kapatutan piro-piro wong kang Islam aslun bi furudil budi. Bismillahirrahmanirrahim wa yajibu ala wulatil amri mari malam Senin kewajiban pikeun wali inu bapak aki nini salaki ka pamajikan ka anak inu bagian ka pemerintah wa yajibu jeung wajib ala wulatil amri ka pirang-pirang anu ngurus urusan minal imami pamimpin auna ibihi atawa gaganti pamimpin wakil wajib ka pamimpin ka wakilna aparat para aparat paling handapna meureun RT RW lurah camat bupati pikeun kaditu kana presiden wajib qatlu tariki sholati maehan kajalma anu ninggalkeun salat wajib kan jadi pamimpin maehan jalma nu tara salat nu ninggalkeun salat ae tariki syartin au tariki syartin atawa maehan kajalma anu ninggalkeun hiji syarat min surutiha dina pirang-pirang syaratna salat jalma teh salatna mah ngan aya hiji syarat nu kumanehanana teu dipigawe wajib tah ka imam ka pamimpin teh maehan al mujma'a alaihi nyata syarat anu disepakati ku ulama au ruknin atawa hiji jalma teh salat dipigawe tapi salah sahiji rukun tina pirang-pirang rukun salat aya nu teu dipigawe kumanehanana adalika jalma salat nama salat nan hiji
rukun salat tina pirang-pirang rukun salat anu disepakati ku ulama kumanehanana teu dipigawe wajib pamimpin teh maehan eta jalma umur muntara salat cacak salat nu dipigawe tapi aya rukun nu teu dipigawe kumanehanana aya hiji syarat aya hiji rukun tina rukun salat tina pirang-pirang syaratna salat kumanehanana teu dipigawe wadakola jeung kaasup biha dina masalah salat al-jum'atu salat Jumat salat Jumat meunang wajib nu jadi pamimpin meunang maehanana eta jalma nu teu Jumatan fi mahalil ijma' alaiha dina tempat kumpulanana eta Jumat ari semah mah teu Jumaahan misalna di eta tempat menjadi pamimpin tong dipaehan teu semah kaslan jeung aya kayit kaslan karena kedul beda deui ayeuna henteu salat tapi aya udur misalna sare henteu salat ulah dipaehan aya udur mah atawa pohona anu henteu lalawora nepikeun ka henteu salat kan teu wajib dipaehan sabab aya udur ari udurna salat mangan ukur dua kahiji ku sabab sare kadua ku sabab poho bari pohona henteu lalawora aetasa bulan tegesna jalma anu kedul anu ngagampangkeun kana salat ngagampangkeun kana hiji syarat tina pirang-pirang syaratna salat ngagampangkeun kana hiji rukun tina pirang-pirang rukun salat ngagampangkeun kana salat Jumat wa tahawunan ngentengkeun bi ayyu adda kalawan yen tadi hitung eta jalma dalika ningalkeunana eta salat teh sahlan karena kedul dina jalma ningalkeun salat nyahoeun fardu teu dipigawe teh teu percaya misalna kana kafarduan salat tamapan kafir murtad dan jalma ninggalkeun salatna teh da kafarduan mah nyahoeun ngan hoream rek salat hukum salatna fardu nyahoeun ngan horeameun we salatna Islamna mah anu jadi pamarentah wajib maehanana lam yatub lamun henteu tobat eta jalma ae lam yam tasil tegasna lamun henteu nyumponan al amro kana parentahan walam yusolli jeung teu salat eta jalma wa yutawa ada jeung disingsieunan diancam eta jalma fil qatli rek dipaehan intarokaha lamun manehanana ninggalkeun salat diulah langsung dipaehan tuh ujug-ujug dipaehan jalma teu tara salat misalna karena kul tong ujug-ujug dipaehan diparentah heula papatahan heula parentah heula sinami gawe salat singsieunan heula lamun ninggalkeun salat rek dipaehan ulah untuk asal ayeuna teu salat kadek misal untuk pemerintah aturan agama pikeun pemerintah untuk unggal jalma anu teu salat dipaehan di mana aya jalma tara daek salat tara daek Jumatan papatahan heula singsieunan rek dipaehan mun geus dipapatahan geus diparentah
geus disingsieunan rek dipaehan teu ngalaksanakeun salat keneh teu ngalaksanakeun Jumatan di tempat Jum'ah, tempat diadegeun Jum'ah. Perkara tanu jadi pamarentah wajib maehanana. Pain pa'alaha mangkalamun migawe eta jalma nu tara salat kana salat ba'da dalika saenggeus diparentah saenggeus dicingsieunan rek dipaehan taroka mangka ninggalkeun ulah dipaehan lamun dia mah hiji jalma tara salat tara Jumatan geus diparentah geus disingsieunan rek dipaehan kakara we daekeun salat kakara daekeun Jumatan ulah dipaehan wa illa lamun henteu kitu tegasna geus diparentah geus disingsieunan rek dipaehan masih keneh teu salat kutila mangka dipaehan eta jalma bidorbi unukihi ku cara diteungel punukna binahwi saepin umpama pedang digebuk punukna ku pedang teu salat Jumatan ka asup tapi syaratna di tempat ngayankeun Jum'ah. Jalma mun misalna urang Cikemar mujma alaiha tempat dikumpulkeun keur ngalaksanakeun Jum'ah teh di kampung Cikemar tara salat ka dinya pamimpin parentah nu tara Jumatan singsieunan gitu dipaehan hukum Jum'ah macara hukum ngajawab adan sunat ngajawab adan dina tempat Jum'ah di masjid anu urang cicing karungu nama karungu adan teh di Darundung misalnya nyerek di jawab teu naon-naon nu disunatkeun mah lamun teh mah urang teh urang Cikemar kareungeun teh adana di Cikemar sunat mau dina TV mah teh sunat dijawab di mana mah adana lamun urang Cikemar gue adana TV na teh di Cikemar di masjid Cikemar naon-naon wala talu jeung ulah dipaehan jalma bilpa itati kusabab ninggalkeun ngodoan salat teu wajib teu kudu ulah dipaehan manehna boga kodoaneun tapi henteu dikodoan illa intubu ida ala tarkiha kecuali lamun diancam eta jalma ala tarkiha di mana ninggalkeunana eta salat qablu samemeh jadi salat qada lamun memehna salat memehna eta salat teh pan asalna teh salat ada jadi qada teh disebutkeun paitah teh di mana ngalaksanakeunana lain dina waktuna mun misalna magrib teh diparentah salat disingsieunan rek dipaehan teu migawe keneh salat magrib sehingga nepikeun ka kaluar waktuna jadi qada teu dipigawe keneh meunang da mah ninggalkeun kusabab ninggalkeun qada meunang dipaehan beda deui jalma tadina teu diparentah teu naon jalma tadina Islam misalnya Islam nemangan kakarek we menang taufik hidayah
baheula netara salat ayeuna jadi daek salat berarti otomatis baheula teh wajib dikodoan gue kumanehanana teh henteu dipigawe ulah dipaehan kecuali lamun baheula geus diparentah sina ngalaksanakeun salat disingsieunan rek dipaehan henteu manehna teu migawe keneh nepikeun ka jadi kodok ge henteu dipigawe keneh kumanehanana teh wajib jang menang dipaehanan wa idza qala jeung di mana-mana ngucap eta jalma sholaitu qablu minhu urang jalma aya hiji jalma teh tara salat urang nyaho manehna tara salat diparentah salat disingsieunan salat rek teh ngajawab geus salat ayeuna mah wa in kana jalisan indana sok sanajan sapopoe enak ayeuna diuk babarengan jeung urang itu wajib tong dipaehan palayuk talu walam nusyahid dalika minhu jeung henteu nyaksian sapopoe ge jeung urang diuk manehanana urang henteu ningali manehanana salat tapi manehanana ngajawab geus salat jalma teh urang nyaho eta jalma teh tara salat sok ninggalkeun salat diuk babarengan jeung urang henteu ningali jungkalna manehanana salat pas itu urang dititah geura salat rek keneh malan geus otong dipaehan naon sababna lihtimali annahu tara'a udrun jawaja lahu as-sholata bil imai bisa jadi manehanana keur nanggung hiji udur anu mana eta udur teh wajib pikeun manehanana migawe salat ku isyarat bihilapi ma lau qala beda deui masalah lamun hiji jalma ngomong sholaitu fil harami geus salat di Mekah tara salat urang teh nyaho tara salat pas ku urang diparentah salat ku pamimpin teh diparentah salat disingsieunan rek dipaehan rek teh malan geus urang mah salatna ka ditu ka Mekah la yuqbalu minhu ulah ditarima sama alasanana li annahu min hawarikil adati kalakuan gitu umpan di luar kebiasaan jalma muncul urang kaharti najan ku urang teu kaharti namual mungkin tema aya sok aya nu kharikul adat alasanna eta jalma teh urang mah geus salatna jeung dieu tas di Mekah heula geus salatna di Mekah eta mah tong ditarima alasanna tong ditarima sabab di luar dina kebiasaan allati yu'tadu biha anu henteu diitung henteu dianggap eta alasan teh syar'an hukum agama teu ditarima hukum agama alasan gitu jalma teu salat urang pas dititah salat geus di Mekah geus tadi ke Mekah karek balik ku pandangan biasa ku adat maupun moal mungkin cek adat moal mungkin urang di kemar pas waktu lohor bisa ngalaksanakeun salat di Mekah manehna bari memeh asar geus di dieu deui apada ku maedahkeun kana ieu cariosan sa Asy-Syirokawi Imam Syirakawi wala yuktalu jeung ulah dipaehan jalma anu ninggalkeun salat illa idza akhraja kecuali di mana-mana ngaluarkeun eta jalma as-sholata kana waktu salat anjami waqtiha tina sakabeh waktuna hatta an waqtiha sehingga ngaliwatan waktu salat ad-daruri geus dikanyahokeun
Qayyid daruri teh urang wajib akal. Buka arti ku akal daruri. Palayuk talu penjelasanana palayuk talu mangka ulah dipaehan hiji jalma bitar kiduhri kusabab ningalkeun salat duhur hatta tagruba syamsu nepikeun ka surupna matahari. Can magrib mah ulah ka dipaehan mun hiji jalma teu salat lohor. Rika karek bebeak waktu lohor asup waktu asar ulah ka dipaehan. Teu magrib geus magrib can ngalaksanakeun salat lohor keneh perkara meunang. Wala bitarkil magribi hatta yatlu al fajru ulah dipaehan jalma kusabab ningalkeun salat magrib hatta yatlu al fajru nepikeun ka bijil fajar. Jalma teu migawe salat magrib can salat magrib keneh itu tungguan eta mah nepikeun ka bijil fajar. Mun geus waktu subuh can ngalaksanakeun salat magrib keneh ara paehan ieu eta ge lamun geus diparentah geus disingsieunan rek dipaehan can ngalaksanakeun keneh salat magrib nepikeun ka geus datang waktu subuh. Jalma teu salat lohor geus diparentah geus disingsieunan rek dipaehan geus waktu magrib can ngalaksanakeun salat lohor keneh menang dipaehan di waktu daruri. Wayuk talu jeung menang dipaehan pisubhi dina ningalkeun salat subuh bitulu isamsi sebab bijil matahari. Wapil asri biguru bisamsi mun jalma ningalkeun salat subuh geus bijil matahari waktu nanti bijil matahari sakedeung subuh mah jalma ningalkeun salat subuh geus diparentah geus disingsieunan rek dipaehan can salat subuh keneh nepikeun ka bijil matahari menang da dipaehan geus bijil matahari jadi didagokeun kana asar. Jalma salat lohor mah didagokeun heula ka waktu magrib. Jalma teu salat magrib didagokeun heula ka bijil fajar. Jalma teu salat subuh mah didagokeun nepikeun ka bijil matahari. Wafil asri jeung dina ningalkeun salat asar bi guru bisamsi didagokeun nepikeun ka magrib. Wafil isya'i jeung dina ningalkeun salat isya bitulu il fajri didagokeunana ka bijil fajar. Waktu daruri deh surup matahari bijil fajar. Mun teu salat duhur didagokeunana ke di mana geus surup matahari geus waktu magrib can salat lohor keneh meunang dipaehan. Jalma teu salat magrib geus datang waktu isya can salat magrib ulah waka dipaehan. Geus bijil fajar geus geus waktu subuh can salat magrib keneh meunang dipaehan. Jalma teu salat subuh mah waktu nanti didagokeun nepikeun ka bijil matahari. Jalma teu salat asar didagokeun nepikeun ka magrib. Jalma teu salat isya didagokeun nepi ka bijil fajar. Subuh mah sakedeung isya. Magrib meutin nepi ke magrib nepikeun ka waktu subuh, lohor nepikeun ka waktu magrib, asar nepikeun ka waktu magrib. Teu ningal teu salat isya didagokeun nepikeun ka bijil fajar. Teu salat subuh didagokeun nepikeun ka bijil matahari. Wa hukmuhu jeung ari hukumna jalma anu ningalkeun salat karena kedua ae tariki salati tegasna jalma anu ningalkeun kana salat kaslan karena kedua musliman di hukuman jalma Islam.
Lamun jalma teu salat nateh karena teu nekadkeun kana farduna salat, teu percaya salat fardu murtad. Jalma teu salat hukum fardu nama nyahuan manehanana bahwa salat teh fardu ngan hoream we di mana maot ya di hukuman jalma Islam we. Jalma ninggalkeun salat karena kedua di hukuman jalma Islam. Jalma ninggalkeun salat karena manehanana henteu percaya kana kafarduanana eta salat mangka keluar tina Islam tegasna murtad. Yajibu mangka wajib dapnuhu nguburkeunana eta jalma anu ninggalkeun salat karena kedua fi maqabiril muslimina di tempat kuburan pirang-pirang jalma Islam dari hukuman Islam. Beda jalma ninggalkeun salat karena ngainkar atau henteu percaya kana farduna salat di mana maot teh murtad di kuburna ulah dihijikeun jeung jalma-jalma Islam. Ya jalma ninggalkeun salatna karena kedua di hukuman muslim di mana maot teh kuburanana wajib ditempatkeun di tempat kuburanana jalma-jalma Islam. Li annahu karena sanyana jalma anu ninggalkeun salat karena kedua minhum tina sawarehna muslimin wa yurfa'u jeung diangkatkeun qabru kuburanana biqadri sibrin ukuran sajengkal sakumaha urang kagaliban di mana urang nguburkeun mayit tadi diluhurkeun teu rata jeung taneuh anu gigir-gigirna tapi di mecenghulkeun ukuran sajengkal. Wa yajibu jeung wajib aidon deui gosluhu ngadusanana wa tapinuhu jeung mungkusna wa sholatu alaihi jeung nyolatanana hukumna jalma Islam keneh maka ngukurna ngadusanana mungkusna nyolatanana oge wajib. Qala terus ngandika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sallu salat araranjeun kabeh qalpa kulli barin di satu kangen jalma sakur jalma anu alus wa fajirin jeung jalma anu tukang maksiat dihartina ngamakmum tehkeun bae jalma anu tukang maksiat. Sebenarnya menita sholat tukangan kulli barin jadi imam. Solu sholat araranjeun kabeh halpa kulli barin satu kangen imam anu alus wa fajirin jeung imam sok sanajan imamna tukang maksiat, imam anu lajut. Kira-kira teu kapake urang atuh nu kahareup ulah moyo kumpul kahareup untuk mung di imaman ku eta jalma tapi urang jadi imamna umum. Sallu halfa kulli barin wa fajirin. Salat araranjeun kabeh ditukangeun jalma anu ahli kaalusan atawa anu lajut. Wa sallu jeung nyolatan araranjeun kabeh ala kulli barin ka sakur kulli barin di dieu mayit maksudna ala kulli barin nyolatan araranjeun kabeh ka mayit anu ahli alus wa fajirin mayit anu ahli maksiat pilih-pilih ahli kaalusan dan ahli maksiat ari hukumna masih keneh jalma Islam mah nyolatan nu pupus jeung nu paeh. Sanajan ayeuna jalmana ahli ibadah rek jalma ahli ibadah rek jalma ahli maksiat ari di hukumanana masih keneh Islam mah di mana maot nyolatan rek jalma ahli ibadah rek
jalma ahli maksiat keur mah manehna keur salat mah urang mah ulah asal urang pangna mung cuma alus kene urang jeung manehna ge mung lama Sallu ala kulli barin wa fajirin. Hari datang nang sekolah batur mah udah kurang rek nyieun deui. Wajahidu jeung kudu jihad araranjeun kabeh ma'a kulli barin babarengan jeung ahli kaalusan wa fajirin rek jeung ahli maksiat. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Baihaqi Imam Baihaqi. Wa qala sareng andika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sallu ala man qala la ilaha illallah sallu nyolatan araranjeun kabeh alaman kamayit qala anu ngucap eta mayit eta jalma la ilaha illallah isna Islam kene solatan buat araranjeun kabeh mayit Islam wa sallu jeung salat araranjeun kabeh waro aman tukangeun jalma qala anu ngucap eta jalma la ilaha illallah artina Islam. Jalma Islam di mana maot salatan. Jalma Islam di mana geus salat datangna hareup ti heula manehanana di mana urang datang aya hiji jalma keur salat ari jalmana Islam mah teu naon-naon urang di makmuman oge. Sallu waro aman qala la ilaha illallah. Geus jelas mun keur salat teh mah aya jelas anu urang wah batal jadi imam. Untuk yang mau urang mesti yakin salahna eta si imam. Perkara da muparakah teh ya pisah tadi mah urang makmum ari kakaret we datang pas ningali pas cenah jelema eta mung imam mana ge ari kakaret we kitu mah mata naon makmum ka manehan. Mun geus meprak salat dina bacaan teh kadenge ku urang atau katingali pagaweanana aya anu salah misalnya tinggal urang misah niat pisah ti eta imam. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Daruqutni Imam Daruqutni wa Tabrani sareng Imam Tabrani wa ghairihima sareng salian ti Imam Daruqutni sareng Imam Tabrani. Wa yajibu jeung wajib ala kulli muslimin kasakur-sakur jalma Islam amru ahlihi marentah keluargana ae zaujatihi tegasna pamajikanana wa mahramihi jeung mahromna biha supaya migawe salat aya bis salati tegasna supaya ngalaksanakeun salat. Wajib kasakur jalma Islam marentah keluargana apa majikanana atau mahromna. Mahrom teh anu haram ditikah, haram dikawin, mahrom. Liqaulihi ta'ala karena aya pangandikana Allah Ta'ala wa'mur ahlaka bisolat wa'mur marentah anjeun parentah ku anjeun ahlaka dulur anjeun keluarga anjeun bisolati supaya migawe salat wa qahruhum jeung maksana eta keluarga yaitu ukur marentah unggul wa qahruhum jeung maksana eta ahli ala lihat supaya migawe salat teu cukup ku ayeuna nitah unggul geura salat jeung kudu maksana wajib maksana kecuali lamun dititah salat langsung ngawaro teu kudu tamu teu kudu jeung maksa wa ta'limuhum
jeung wajib ka sakur-sakur jalma Islam mamatahan dulurna keluargana arkanaha kana pirang-pirang rukun salat ae as-sholati tegasna rukun salat wa syurutiha jeung pirang-pirang syaratna salat wa mubtilatiha jeung pirang-pirang anu matak ngabatalkeun kana salat wajib ka sakur jalma Islam mamatahan keluargana supaya nyahuan rukun salat syarat sahna salat jeung anu matak ngabatalkeun kana salat wa mislu sholati jeung anu saperti salat sairu syara'il islami sasesana pirang-pirang ajaran agama Islam lain salat bungkul sakabeh ajaran-ajaran Islam wajib ka jalma Islam mamatahan keluargana dina masalah salat jeung sakabeh ajaran-ajaran Islam. Qala geus nyariosa Ad-Damiri Syekh Damiri wa muqtado kalami raudhati sakumaha cariosan dina kitab Ar-Raudhah anna zauja sanyanya nu jadi salaki laisa henteu meunang lahu kanu jadi salaki darbu zaujatihi neungeul pamajikanana ala tarki sholati karena ninggalkeun salat. Saur Syekh Imam Damiri sakumaha anu aya dina kitab Raudhah anu jadi salaki teu meunang neungeul pamajikan anu ninggalkeun salat geus kamari kana hak Allah teu meunang salaki ninggal ka pamajikan di mana eta pamajikan ninggalkeun hak Allah. Di salat mah pan hak Allah, urang salat di urang nyembonan hak Allah, sebab Allah ma'budun anu diibadahan. Pamajikan henteu salat, ai marentah mah wajib, maksa wajib ngan ulah neungeul mah. Lakin fi Fatawi Ibnul Bariji tetapi na fatwa na Ibnul Bariji annahu sanyanya nu jadi salaki yajibu wajib alaihi kana jadi salaki amruha marentah pamajikanana bi sholati supaya migawe salat di awqatiha dina waktuna wa dorobaha wadorbuha jadi atap kana amruha wadorbuha jeung neungeulna eta pamajikan alaiha kusabab ninggalkeun salat ihtilaf Imam Raudhah dina kitab Raudhah Imam Nawawi saur Imam Nawawi mah salaki teu meunang neungeul ka pamajikan di mana-mana jadi pamajikan ninggalkeun salat tapi cek fatwa Ibnul Bariji mah nu jadi salaki wajib marentah supaya pamajikan teu migawe salat dina waktuna di mana henteu ngalaksanakeun wajib neungeulna mereka milih nu mana rek nyokot fatwa Imam Nawawi dina kitab Raudhah jadi salaki teu wajib neungeul ka pamajikan lamun pamajikan ninggalkeun salat dina masalah hak Allah dina masalah hakun nafsihi atau hak zawaj mana pamajikan teu ngalaksanakeun hak salakina maka nu jadi salaki menang neungeul kana ka pamajikan dina masalah hak Allah mah ihtilaf Imam Nawawi mah teu wajib neungeul mana ninggalkeun hak Allah Imam Ibnu Al-Bariji mah di mana pamajikan ninggalkeun hak Allah nang tinggalna wa yajibu jeung wajib al amru marentah wal qahru jeung maksa wa ta'limu jeung mamatahan aidon deui ala kulli man qadara alaihi ka sakur jalma anu manehanana mampu ae al Abduri tegesna anu dicaritakeun minal amri tina marentah wal qahri jeung maksa wa ta'limi jeung mamatahan lain ukur ahli bungkul wajib ka sakur jalma muslimin
marentah kajalma anu manehanana mampu. Urang ningali hiji jalma teu salat, lamun urang mampu mah marentah bari maksana wajib. Ngan lamun urang teu mampu hiji jalma tara salat urang rek dititah, urang teu mampu wajib. Namun urang na mampu marentah wajib marentahna eta jalma. Lamun urang mampu bari maksa marentahna wajib. Lamun urang mampu mamatahanana wajib. Min goirihim tina salian ti keluarga ay almat kurina tegesna anu dicaritakeun minal wali tina wali wa wulatul amri jeung anu ngurus perkara wa jauji jeung nu jadi salaki henteu tangtu balik deui kana kamari amar ma'ruf nahi munkar mah teu ka anak teu ka pamajikan teu ka dulur rek saha wae oge di mana urang ningali eta jalma wajib urang amar ma'ruf di mana nincap kana pangharaman wajib perkara urang wajib ka sakur-sakur jalma Islam di urang mampu wadi mahrumin jeung anu ngagaduhan mahrum badalika kasolaha il mukminina kamaslahatan jalma muslim paslun ti guru dilebudi. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun fi ahkamil ghusbi. Paslun utawi iki iku pasal sawiji fi ahkamil ghusbi. Kale tetep ing dalem mertelaaken pira-pira hukum negosob. Wa huwa lan utawi ya ghusbi lugotan ing dalem mungguh lugoh iku akhdu syai'i ngalap perkara sawiji tulman karena arah-arah ngadolim mujahiratan turkang terang-terangan wa syar'an lan ing dalem mungguh syara al iku al istilahu muwasai ala hakil goiri ing atase hak wong liyan mudwanan hal ngamusuhan nganiaya wa yurja'u lan den balikaken fil istilahi ing dalem ngawasaaken lil urbi karena mungguh adat wadakhala lan kapanjing ya gosbu pihakil goiri ing dalam hakne wong liyan ma perkara yasihu kang sah opo gosbuhu ngagosok nikmat bima kalawan perkara laisa oranono ya mayasihu bimalin kalawan harta iku bimalin kalawan harta kajil di maitatin kaya kulit bangke wa kharaja lan kajaba bi udwanan kalawan lapad udwanan opo al istilahu ngawasa nguasai ala malil goiri ingatasi harta ne wong liyan bi aktin kalawan akad waman lan sopo wong gosoba ngagosob biasiman malan ing harta bi ahadin kaduwe wong sawiji lajimahu mangka wajib opor duhu mulangakene yamal lima likihi kaduwe wong kang ngamilikne yamal walau goroma lan sanajan katempuhan ya si wong ya si man ala rodihi ingatase mulangakene mal ada apa kimatihi ing piro-piro tikelan harga nemal walajimahu lan
wajib ya si man ing mal walajib mahu lan wajib ing man aidon kalawan malih opo arsun nafsihi karugian kakurangan yang mal ay nafsin tegese kakurangan paman kaya uang gosoba ngagosob yasi man sauban ing dodot pala bisahu kari-kari nganggo yasi man ing saob au naposo atau ngurangan ya saob bi goiri lapsin kalawan ora nono nganggo walajim mahu lan wajib ing man aidon kalawan malih opo ujratu mislihi uruhan misil nesaob malau nakoso anapon lamun ngurangan opo al magsubu barang kang den gosob biruhsin kalawan murah biruhsi syirihi kalawan murah harga ne magsub pala yadmanhu mangka ora katempuhan ing magsub sopo algo sibu wong kang ngagosob ala sohihi netepi ing atase kawal kang sohe wabi bandinus lan ing dalam setengah tuladan matan waman gosoba waman lan sopo wong gosoba ngagosob yasiman malam riin ing harta ne wong sawiji ujbiro paksa ujbiro mangka den paksa yasiman ala roddihi ingatase mulangakene yamal pa intali pak mangka lamun ruksak opo al magsubu barang kang den gosob domanahu mangka katempuhan ing maksub sopo al gosibu wong kang nagasap bimislihi kalawan misilne maksub ingkana lamun ono lahu ikut tetep kadue maksub ai al magsubi tegese kang den gasop opo mislun misil umpama wal asohu lan utawi kawal kang luwih sohe iku annal misla satuhune misil iku ma perkara hasorohu kang ngaringkes ing ma opo kailun takran au waznun atawa timbangan wajaja lan wenang opo silmu akad timpah bihi ing dalam misli kanu hasin kaya tembaga wakotnin lan kapas la goliatin ora nono kang den godog wa majunin lan kang den adonan wadakar lan husnutur sopo al musonib domanal mutakawwimi ing katempuhan kang den hargaaken biqaulihi ing dalam pangandikane musonib au domanahu atawa katempuhan yasi wong ing magsub biki matihi kalawan hargane magsub ilam yakun lamun ora nono lahu iku tetep kadue magsub opo mislun misil di antana kalawan yenta ono ya mislu iku mutakawwaman kang hargaaken wah talib lan narima beda opo kimatuhu hargane mislu aksaro inggang leuwih aksaro ma ing leuwih akeh perkara kanat kang ono yakimah min yaumil gosbi ing dalem dina ngagosob ila yaumit talbi teka maring dina neruksak wal ibratu lan ngitung-ngitung fil qimati ing dalam harga binakdil golibi kalawan mata uang kang galib wa in golaba mangkalamun nalindih atau lamun galib opo nakdani dua mata uang roro watasa waya lan narima pada ya nafdan kola mengkangandika sopo ar-Rafi'i Imam Rafi'i ayyana wis nang tu akan sopo al-qadi wahid
dan sopo al-qadi wong kang ngahukuman wa hakim wahidan ing kang sawiji minhuma saking nak dan faslun fi ahkami subha. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil ghaib. Faslun ari fi ahkamil gosobi tetap dina mertelakeun hukumna gosob. Wa huwa ari nu dingaranan gosob botan cek lukoh aqdu syai'in dulman mujahiratan. Ngaran gosob cek peribahasa cek babasaan ahdu syai'in nyokot hiji perkara dengan karena keling mujahiratan bari terang-terangan nyokot barang batur cara ngadolim atau nyokot ku cara terang-terangan maling mah nyokot barang batur tapi susu lumputan sirukum wasyar'an jeung ngaran gosob cek hukum syara al istila'u ala haqqil ghairi mereka ngawasa karena hak batur menguasai hak batur mudwan karena nganiaya karena ngamusuhan wa yurja'u fil istila'i lil urfi jeung bakal dibalikeun deui dina saenggeus kuasaan cek adat geus bosan masuk dibalikeun deui. Wadakhola jeung kaasup pihak il goiri wadakhola jeung kaasup pihak il goiri dina hak nu sejen ma yasi gosbuhu perkara anu sah ngagosobna bima laisa bimalin ku perkara anu salianti harta kajil di maitatin seperti kulit bangke kaasup teu ngagosob kulit bangke anu batur dicopot kurang keluar rumah saah cenah bangke cepot dari aya nu ngabogaan mah ulah wa kharaja jeung dikecualikeun di mudwanan kulapad mudwanan al istilahu ala malil ghairi bi aqdin nguasai harta batur tapi ku akad kecualikeun teu kaasup mudwan ngawasa kana harta batur tapi ku akad seperti akad ngagade menguasai milik batur harta batur tapi ku aya akad waman sing sajalma gosoba anu ngagosob eta jalma malan kana harta li ahadin milik musejen laji mahu mangka wajib radduhu mulang keunana sajalma nu ngagosob harta batur wajib mulang keunana lima likihi kanu ngabogaanana walau goroma sok sanajan katempuhan ala rodihi kana mulang keunana eta barang teh ada apa fi madihi tikal hargana sok sanajan tikal hargana wajib pulang ngamilikna. Niat ngamilik dari gosob nyokot nu batur tapi teu niat ngabogaan ari maling bukan nyokot barang batur tujuan rek dipimilik ku urang gosob mah nyokot milik batur tapi teu boga tujuan rek dipimilik urang tutong jauh-jauh senal pake urang mulang keunana mah lain kana eta tempatna rek lungit wajahna wajib Tuhan mun teu bebeja begitu bebeja minum senal iguae anu nemalana urang kene mau minum senal heg nu nginum nu bahasakeun minum urang nu ngaheg wae keun urang ari
hari senal urang nama hari senal nanu urang mah gua ngomong gitu pinjam senal ku urang kena senal nanu urang gitu naon-naon senal batur ngomongna pinjam senal nemalan urang senal nanu batur wala wajimahu aidon wajib ka eta jalmah deui arsu nafsihi urang menanggung kerugian dina kakuranganna eta barang eta harta inna koso lamun ngurangan eta harta sebuah barang digosok ku urang teh pek teh jadi ngurangan wajib mulangkeun lamun aya kakurangan wajib ngaganti kakuranganana kaman gosoba seperti jalma anu ngagosok sauban kana baju pala bisa tuluy dipake ku eta jalma auna koso atawa ngurangan di goiri lapsin ku sabab teu dipake jalma ngagosok baju teh bajuna teh jadi soeh misalna soeh mana aku sabab dipake atawa teu dipake pas begitu ku urang digosok teh soeh teu dipake teh naon wajib mulang keunana eta baju teh sina alus deui bajuna wajib dipulangkeun soehna oge wajib kudu digantian walajib mahu jeung wajib ka eta jalma anu ngagosok aidon deui ujratu mislihi bayaran misilna lamun teh mah eta baju mun aya baju digosok ku hiji jalma pas begitu dipake teh soeh bayarna nya bajuna dipulangkeun ongko wajib ngomean soehna wajib lamun teu soeh mah wajibna dipulangkeun full bari jeung soeh mah mulangkeunana wajib ngomean anu soehna oge wajib amalau koso anapun lamun ngurangan naon al magsubu barang anu digasobna biruhsi sya'rihi kusabab ayeuna geus murah harga baju anu digosobna ge geus bobo gote dicopot soeh empu barangna oge geus rapuh palayad manhu al-ghasibu mangka henteu wajib nanggung jawab ka eta jalma anu ngagosok ala sohihi cekaul anu sohe ari cekaul anu paling sohe nama sanajan barang nang geus diruksakeun wajib deui mana digosok wajib dipulangkeun wajib anu ruksakna diomean dina sawarehna keterangan matan waman sing saha jalma gosoba anu ngagosok malam beriin harta nu sejen ujbiro ala roddihi mangka eta jalma anu ngagosok wajib dipaksa kudu mulangkeunana dimana jalma ngagosok harta batur mangka dipaksa eta jalma teh kudu mulangkeunana pain talipa mangka lamun ruksak naon al maksubu barang anu digosokna teh domanahu mangka katempuhan ka eta kana katempuhan kana eta barang sa al ghasibu jalma anu ngagosokna bimislihi na kumisilna in kana lahu mislun in kana lamun aya lahu kana eta barang anu digosokna teh aya al magsubi tegasna anu digosok mislun aya misilna pasal suwalau gosok suwalau aya anu kudu dibalikeun ta suwalau teh pas digosok leungit wayahna suwalauna gantian kana suwalau deui senal ayam misilna gantianna ku misilna ngagosok teh mah senalna teh swallow pek teh leungit can geus digosok teh meuli geus swallow pulangkeun tanggal gantian
Wal asohu jeung ari cek kaul anu leuwih soheh annal misla sanyanya anu disebutkeun misil ma hasorohu perkara anu bisa karingkes kaelun ku ikratu letteran au wajnun menang diangkat timpahkeun masin seperti tambaga waqatnin atau kapas la goliyata lain anu dog menang malahkeun wa mahjuna atawa anu geus dicampur jadi adonan. Ini kira-kira bisa diletter, can dicampur, can diadonan, can diasakan, nu bisa ditimbang. Wadakaro sareng nyarioskeun sahal musonib domanal mutaqawwimi kana katempuhan anu dihargakeun fi qaulihi dina pangandikana musonib au domanahu atawa katempuhan eta jalma kana maksud biki matihi ku hargana illam yakun lahu mislun lamun barang anu digosokna teh geus eueuh misilna menurut eueuh misilna seperti naon urang ngagosok hiji barang pek teh leungit neangan eueuh barang nu saperti kitu teh hargakeun gantianana ku hargana. Lamun aya misilna mah gantian ku misilna cara tradisional suwalau teh mah agasa biji jalma teh senal suwalau pek teh leungit gantian deui itu suwalau anu saperti kitu neangan eueuh hargakeun suwalau teh geus eueuh misalna pabrikna ge geus teu ngaluarkeun deui hargakeun sabaraha diantara mutaqawwaman kalawan ayatna eta barang anu digosok teh mutaqawwaman anu dihargakeun wa talipat jeung narima beda qimatuhu hargana aksaro ma kanat min yaumil gosbi ila yaumit talfi leuwih loba dina kabuktianana eta harga teh dina poean ngagosok imun teh mah barang rek ngahargakeun baheula keur digosokna teh pantar kumaha mun pantar kitu hargana sabaraha dina poean ngagosok lain poean jalma anu digosokna teh meuli teh anyar misalna meuli senal teh anyar 100.000 ari pas keur digosok geus urut geus rek rusak mun dihargakeun ge moal mungkin 100.000 tong digantian 100.000 kira-kira pas keur digosokna teh barangna mun dihargakeun teh sabaraha 50.000 gantianana 50.000 wal ibratu jeung ngitung-ngitung fil qimati dina harga til golibi eta ku mata uang anu galib fa in golaba mangka lamun galib nakdani aya dua mata uang watasa waya jeung sarua duanana ngolar Rafi'i nyarios Imam Rafi'i ayyana nangtukeun sa'al qadi hakim wahidan min huma salah sahiji din dua mata uang galib sarua salah sahijina milih we mun teh mah di hiji negara teh aya dua mata uang teh bari sarua kagalibanana salah sahijina we milih paslun fi ahkami subhati wa iya Allah